ngaran-ngaran hidup teh telepas tina poho bodoh salah jeung balanga geus jadi busana di alam dunya geus jadi papakean urang anu yakin eueuh deui limalung lintang ti urang saling hampura antara urang jeung urang sabab ai hampura teh bisa disebutkeun batu loncatan pikeun urang hijrah tina laku lampah salah kanu bener timbalan kakurung ku sifat leres Gusti sabab yakin bener wae urang moal bisa disebut malaikat salah wae moal bisa disebut setan tinang tu urang teh aya salah aya bener dina ngalakonan bener urang tara salah dina ngalakonan salah kadang urang teu bener komo nu kagungan urang sadayana anjeunna teh maha hampura cenah saur Bapak Kiai Bapak ulama mun didongengkeun aya hiji jelema dosana teh luar biasa gedena eta jelema teh tukang bobok tukang tarok tukang nyingsatkeun androk begal mah begal tapi dina mangsa malaka maut rek datang manehna teh tobat bari tobatan nasuha panghampurana bakal tobros lamun heueuh muka sapa hatena yakin bakal dihampura tah dolim keur urang lamun aya hiji makhluk menta hampura ka urang ku urang teu dihampura leres hartina teh sombong ngaleuwihan ting pangeran nya timbalan ieu hampura teh sing nepi tina lisan kana hate kecap kolot sing bisa asaknya ngahampura ulah nepi ka sumogol ulah nepi ka atah ngahampura ai lisan nyaritakeun ngahampura karena kesalahan batur tapi hate ngait keneh kesalahan batur teh kadang-kadang urang saling hampura komo tahun kali dina masa lebaran cupar saling hampura leuwih we ti 4 jam balik ka imah diomong-omong kesalahan batur teh jadi ngan ukur seremonial ngan ukur bahasa hungkul tapi prak-prakarana henteu eta teh sarua jeung cai napal dina daun taleus ai pa ai gorolong leres timbalan kita nu matak yakin urang pada-pada we najan akang oge sarua hampura leuwih ti heula sasat kaula oge bisi dina utah eta bisi dina cumarita matak ngoet kana hate nyentuh kana kolbu ngabetrak kana mana nyungkelit kana ati sanubari hampura ti ih sami-sami ngeran sami-sami dihampura dihapunten pisan tah deui jabati eta kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun geus bisa nyaosan kana pangangkir memang aya hal nu rek ditepikeun ngeunaan diri kaula anu aya patula patalina timbalan saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan dina rupaha yasa maneh dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara nu kapanang ku diri kula anjeun teh istuning teu ngijing sila bengkok sinembah satia satuhu nepikeun program-program ti kaula ka masyarakat pon masyarakat ka diri kaula salaku ais pangampih di negara
dina pangwangunan ayeuna leuwih ronjat aya ningkatna bulan di tahun ka tahun di bulan istuning urang teh aya peningkatan boh para tani boh karyawan boh padagang jeung sajabana memang lamun dipandang mah ieu teh can walatra tapi lamun mudag kena data urang teh aya peningkatan laras nganuhunkeun malahan mah lamun teh mudag kena formana anjeun dibere layang pangajen sasat piagam penghargaan ti diri kaula salaku raja salaku pangkat pangluhurna laras Gusti ih nah dados jadi kewajiban perkawis eta mah ulah make jeung sasauran sapertos kitu margi izin simkuring tepan era kumaha yen kaula dijadikeun ais pangampi di negeri diistrenan jadi pati di negara teh toh pati jiwa raga he nyawa dipalar kaselamatan negara jeung bangsa anu memang ieu teh ti lahir nepi ka batin sasat kaula isin ku nuhun anu parantos ngantun nyaeta para pejuang dina nyokot hak kamerdekaan tina leungeun jajahan teh istuning paeh poso buyang getih nepi ka ngawujudna negara jeung bangsa merdekana negara ditebus ku getih ditebus ku nyawa ayeuna dina alam kamardikaan sapertos kieu atuh piraku we nu dipenta tanaga jeung kesang pikiran jeung sajabina kaula goreng patut lamun teh kaula goreng dina digawe alus tak kitu tos janten pamadegan tur tak kedah dilakonan dina sapopoena eta memang pisan kudu ditanjeurkeun kudu digedekeun laras Gusti dadi henteu oge urang teh loba di anu nyinyir loba anu goreng hate nu mika ngewa jeung sajabana tapi urang pake pikir urang pake hate ulah nepi ka dipake nyeri hate ulah dipake ku urang ngait kana ati sabab kritik jeung saran eta teh singgeun leuwih ngadewasakeun diri dina mangsa urang ngeuyeuh dayeuh ngolah negara laras Gusti motivasi utamana sabab urang teh salaku ais pangampi anu memang sepi ing pamrih rame ing gawe dina gawe di negara laras timalan Gusti sakuduna ieu negeri teh urang baktikeun ka negeri ieu diri ieu awak disebakeun ka negara babasaan tapi jeung ayeuna teh kudu lakonan sabab urang lamun nyutat kana para sahabat Nabi dina mangsa baheula gelar jadi pamimpin disebut ge musibah bencana sabab teu kitu kumaha da sidik urang teh yakin cicing di tengah-tengah masyarakat bakal loba diomongkeun boh hadena boh gorengna pro jeung kontra sok aya wae timbalan Gusti sakuduna urang teh yakin dina mangsa diomongkeun ku rahayat urang kudu neangan lengkah anu konkret anu proaktif kumaha cepat tanggap dina mangsa nyumponan naon rupa hal dipika butuh ku rahayat kabehanana leres Gusti nya timbalan rahayat ayeuna geus teu butuh kana janji rahayat ayeuna
dibutuh karena carita tapi kudu bukti kadip hartina teh pok pek prak pok omongkeun pek pikiran turta prak digawena sasat ieu awak diwakafkeun ka negara nalika geus diwakafkeun ka negara yakin urang heulakeun kepentingan umum tibatan ngaheulakeun kepentingan pribadi laras aya kieu nah budak pisan Gusti nu ampun katuhu aing kitu timbalan Gusti tah da diomong-omong kitu ka dieu aing kaweuri udeg teh sabab naon sabab tih aing jelema kawengku ku sifat makhluk dihenteu ge kaganggu hate teh baingan ruwet wae salira teh ketinggalna babatok pusing ngajedut kana hulu teh ngomong teori itu ieu prak-prakan blegung leres sabab kaulah kaganggu hate teh kaganggu hate teh maksudna kumaha ti tadi kaulah geus nyaritakeun ngeunaan sifatna makhluk teh kaulah kaganggu hate teh kulantaran naon cing naon aing teh boga anak putra ya anak kaulah teh awewe si Neneng Raksawati leres teras kumaha ari anak kaulah teh ti mimiti brol ka alam dunya teh buru sutuluy indungna nya teu apa di indung da sidik buru sutuluy teh anu temahna teh kaulah teh bapa ongkoh indung laras Gusti dina mangsa babar ka alam dunya eta budak kaulah teh istuning kaulah teh bareng kabungah nyampak disagedengan kabungah nya kanyeri didikan laras gambarkeun kumaneh mangsa harita laras nepi ka ayeuna kaulah teh ngaduda lila jadi duren teh duda keren heeh da sini kaulah teh patula patali janji jeung indungna dina mangsa baheula sing saha jelema di antara urang duaan heula maot teh yakin moal rek ngoet kana hate salah sahiji oh nya sinakna moal midua hate leres nepi ka ku kaulah teh dikukut anak teh geus belasan tahun ayeuna eta budak umurna geus dewasa eukeun mangkat rumaja nyaho tabeatna nyaho karakterna da sidik dirorok ku kaula laras apa kana karakterna kahayang itu ieuna karesepna hobina jeung sajabana tah ayeuna kaulah teh aya gelagat anu beda tipun anak gelagat anu benten kumaha gelagat anu beda teh eta budak teh ayeuna teh loba cicing wae di kamar jadi robah sifat upami bareng tuang caman cemen istuning ancin tuang oge leres loba hulang-hulang ai keluar pas hujan bari di patamana teh kitu we tatarian oh leres
dicai sok lila Muyang di lamun aing ngaliwat ka kamarna ganeng nyanyian hahariringan oh gitu teh nya terus deui lamun teh manehna teh lamun ngerem di imah aing teh pusing pan ningali nanya ka itu ka dieu ka babuna cenah manehna keur ngoprek HP itu si duk keur nyoot TikTok teh teu eta TikTok teh media sosial terus uing teh ngahaja we nempo meuli HP ngahaja ningali dina TikTok si orang keur live teh cicing we manehna teh teu ngomong-ngomong teu kecet carita ya barina ke parigu bulan laras barina kaula teh pusing ku ayana pikiran anu jadi anak ingis ku bisi rempan kusugan komokan karek beres corona urang teh kulantaran nempo eta budak kawas anu muyung hariwang nu luar biasa keur ulah saraku raja kagok dina ngeuyeuk daya ngolah nagara kabaud hate teh ku manehna jantan ruwet bulan pusing aing teh kudu kumaha cing da ai maneh malagok tapak genteng kadek pinuh ku pengalaman pan maneh maloba budakna laras cing kumaha aya teu anak maneh anu kawas kitu laku lampana anu sarupa gitu teh nah satong seuri si aing kerambak ieu nafsu ambak kunaon heuh ambak aing nempo anak kitu teh sedak ku aing sok wuwuk bewel ulah atuh istri mah ulah Gusti istri mah karunya istri mah da beda jeung lalaki perasa ai lalaki mah da sidik dicarekan pantes tapi keur ngadewasakeun ai awewe mah kadang-kadang perasa beli awewe mah sok rajin beli ai awewe mah tanu matak aing nanya ka maneh oge tong bujeng hingga ngomong kuing diperong kadang-kadang uing teh dasarna nyaah dasarna tina kaasih bulan dipolototan teh ku aing teh kalakah kitu we murungkut bari jeung ngecerak cipanona teh cari mas jalannya laras Gusti tah disuganan maneh boga pikiran atawa boga aya pengalaman seperti anu sarua jeung diri kaula upami ngudag kana kasauran salira nembe ciri-ciri anu nembe disaurkeun ku salira teh istuning karaos pisan ku diri kaula naon tong bujeng hingga kupun anak kusim kuring oge karaos nakarasa karaos gini nah apal maneh penyakit itu nya terang pisan wal pisan cing lamun heueuh eta teh kunaon tah upami ngudag kana kasauran tadi salira yen eta teh tuang putri teh boga penyakit hate liper maksudna sanes liper da tuang putri mah mineng jumba geuning seueur senam aja nama naon atuh ai penyakit hate ieu teh nyaeta penyakit asmara gini eta bulan asmara kumaha tuang putri salaresna nyaeta keur galau abis galau teh naon galau teh wadah cai nu gede galau dipencet sak wae nah kumaha eta mah galon goblok si teh galon masuk ditiup kumurang kali balon masuk dipelakan lauk balong eta mah si teh balong masuk aya dina irung geuning garing korong ai sia korong mah buah di Arab kor anjing jadi tong sok ka mana karep maneh teh yud
jadi galau teh naon? Galau teh nyata bogoh ka lalaki. Bogoh ka lalaki. Wah sia. Nah make jeung wah. Ye, aing nyaho. Si Neng ayeuna mangkat dewasa. Loba lalaki nu ngalamar ka si Neng. Teu sirikna jajaka pating daratang ka ieu patempatan. Babaturan kaula oge raja-raja anak raja oge nepi ka rek ngalamar ka si Nyai tapi si Nyai ditampi ku manehna. Sabab naon? Sabab teu bogoheun. Loba nu ditolak teh. Loba nu ditampik. Ye, tong ujang hingga kitu apal maneh Bapak Budi Santoso? Bapak Kades Tanjung Wangi. Heuh. Ulin hiji mangsa ka Imah Uing nempo si Neng nyuguhan kopi balik teh nge-SMS. Pajarkeun teh, "Halo cenah mertuaku." Kasalira teh, "Heuh." Geus kaharti yakin ieu bogoheun ngan sieun ku ibuna. Oh nya. Apal maneh Pak Haji Dede Dangiang Damar? Nya. Marukana ngeletan wae lemu teu sieun ku ibu Haji Ervina mah ku aing bakal dikawinkeun. Tapi si Neng mah lempeng manehna mah. Polos. Nepi ka teu aya rasa saperti kitu nu mata kaula teu percaya lamun si Neng hayang kawin. Da lamun teh mah si Neng hayang kawin moal teh sakumaha bungahna hate kaula. Gusti upami kieu we atuh ame teu pasangka-sangka ame yakin langsung we tuh sauran langsung tuang putri taroskeun raga katineungna heuh nya eta kararagok aing teh. Moal nemalan da si dikaragokeun ka aing teh. Wios daya kuring atuh sawios we kuring anu ngajawabna. Anu narosna. Oh kitu nya sok piwarang ka dieu we tuang putrina. Nyai. Kaula nun kula Ramadewaji. Eta sora nepi ka kitu halimpuna. Untungna teh nurun ka indungna. Indungna teh atuh geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina. Kabayang lamun nurun ti bapana jeung loba singkayo jeung bolotot di. Ngomong naon sia? Henteu. Ceuli basah. Nyai, kaula nun kula. Oh Gusti. Sok ngintip bereja. Sugan teh aing ngungkul deuleu. Aya pikir saeun Ramadewaji meuni asara reuwas gelis. Nyi panjang lebar nama ku Ki Senopati we. Ama moal bisa nyarita geunahna itu ieuna ngarumasakeun ama teh sok popolotot utamana mah bisi ngaganggu nguet kana hate. Buru-buru sih ngomong meneh teh tuh. Neng gemoy. Kaula nun paman. Mangga mayun ka mah. Sadaya-daya kaula nun sadaya-daya. Punten Ramadewaji kapengkeran. Sok. Sopan budak teh. Nah, ai budak aing keur saya teh disepak we hulu teh. Nonton TV teh aing mah jeung dibabuk babacok teh. Punten Ramadewaji, sok Neng. Aya pikir sanaon paman? Neng anu cantik, anu molek. Tuang Rama teh ieu teh geuring nangtu ngalang layung beurang tega kana sarep peuting tega kana sarep beurang tega kana dahar. Uninga ku salira yen tuang Rama teh nyata hiji raja nu dipercaya cicing di tengah-tengah masyarakat.
kantenan seueur emutanana ngeunaan nagara jeung bangsa nu sakuduna tuang rama teh ulah kaganggu hatena teh kulantaran sifatna pribadi tak ayeuna anu kaganggu ngeunaan padamelanana teh kulantaran punten tapi nengnya nyaeta kuningali anu jadi talajakna tuang putrana nyaeta salira ku anjeun na kunaon sareng kaula aya kalepatan naon Rama Dewaji henteu deui salamanteun teh sok cing balik atuh sedang ngomong teh pan ieu ge pan marsian tanjaka di teh alah loba ting catur sedang langsung kana pokona da kedah malapah gedang malapah gedang maksudnya da lain biantara ieu teh neng lanun ke ieu mah ai kalepatan mah teu aya istuning salira teh hiji putri anu sajati malahan jadi lambang di negara teh sadayana seueur anu sarumping ku patempatan teh di antara kahiji wisata kaduana teh palaebu tepat sareng salira teu aya anu ngoet kana hatena ngaliwatan perilaku salira nanging ieu mah bade naroskeun raga katineungna nyuhunkeun kajujuran neng tuang rama anu nyaah ka salira sing percanten ka emang yen sagalak-galakna kolot yakin eta jelema teh nu pangnyaah-nyaahna ka urang tuang rama teh duda baheula teh bener timimiti ubrag salira ka alam dunya tangtosna ge salira teu uninga dirupa indung ngan ukur foto we unggul tah tuang rama ge kitu bener nepi ka sumpah patali janji jeung tuang ibu dina mangsa salah sahiji anu ngantunkeun muarek nikah deui da maklum tuang rama mah geuning rada susis jelemana si goblok susis kahijina kaduana teh nyaeta kulantaran cinta anu sajati eta we nyebutkeun mah jurig sia tulis sebutkeun susis eta mah da geus kaliwat masa lampau eta mah sieun nu jadi anak diantep sieun melang jadi anak dileopu indung tere tah kulantaran ningal gelagat salira anu cenah upami keur kacai sok lami bari jeung hahariringan upami tea mah mangsa keur aya hujan sok tatarian di patamanan tuang sok caman cemen surah seuri itu ieu mang teh newak we yen yakin da kaalaman ku mang baheula keur ngora yen salira teh keur boga penyakit galau teu percaya tuang rama nah bisi salah penyangka mang tokblak balaka ka tuang rama amulah era-era mumpung aya kene anu jadi gangguan ganjelan kana hatena tuang rama ngeunaan salira aduh kaulan kula manawi teh kitunya nya Rama Dewaji hapunten kaula manawi teh moal jadi emutan skara salira henteu emutan magelis ngan melang kudu jadi anak hariwang kudu jadi anak aduh manawi teh jadi emutan kaula nun tanda dina kaula teh bari disumputkeun we dipipindingan ku kaula nanging ayeuna sangu geus jadi bubur nya meureun kaula bakal balaka tibatan jadi penyakit ka diri kaula maka salira ongkoh panginten Rama Dewaji ngan ulah jadi benu kangge salira kaula moal jadi baeud geulis moal pasyapira ku make jeung jadi baeud sagala cing balaka ka abah palai naon
disaurkeun ku paman patih nembe nya teu jauh dina sangkaan teu anggang dina dugaan anak paman patih yen memang kaula teh amare waji keur katarikat haji ka pati-pati ku hiji lalaki kapentang asmaragama ku hiji perjaka kaula nun wah coba nu balik laras kaula nun pedih lan anak aing bener hayang kawin leres wah geus datang geus wancina Neng hayang kawin hayang kawin hayang kawin di dan aing rek tereh jadi abah ti wah abah gede jiganya abah gendut gandeng sia pencet woi bener nyai di malam kaula nun wah beres bagja tare hajat senopati wah siap Gusti abdi bagian IO pokoknya mah nya pokoknya ka 7 poe 7 peuting hajatna beres umat tradisiane urang mah heueuh bade nabeuh naon kitu tenang kelana ke ngomong heula si awewena oh siap da kitu sia mah da rek nyangan komisi sia mah engkelana timbalan Gusti jadi nyai teh hayang kawin malam kaula nun beres ka urang mana lalaki ti mendi perjaka ti mana anu geus bisa nyokot hate neng anu geus bisa nyokot ka cinta neng ka abah hah urang babakan curug sames urang pangkalan sames urang bale nyengked sames urang Cijame sames urang Palasari sames urang Nagrak sames jauh-jauh wae Gusti heuh Nagrak Ciater sames urang Tasikmalaya nah jauh-jauh kaula nu urang mana ai disebat urang mana nama lain urang dieu sanes tapi urang tebih kaula nu oh jauh kelanan ai abah nyaho teu kada lalaki moal uninga tapi neng iraha pagi nah ada unggal wengi ge sok amangan ka kamar wah unggal sok ulin ka kamar nya apa what naon sia ningalian beuheung geus beureum kelanan nyai kaula nun nasya unggal penting bener di malam ai nyai kawas awewe murahan hah nepi ke teu boga harga diri diampihan penting-penting di kamar waduh nah da ukur ngobrol ya da abah ge lalaki hah komo perduaan di kamar dikunci teu dikunci geuning sia goblok deuleu kitu atuh bebas abahnya mangsa baheula bobogohan jeung indung maneh hah geus beunang naon sia sing percanten kana iman kaula
Grepe cicing sia grepe we goblok sih teh. Amin. Kan paur geus dicawel. Bener sih teh timalan kaula nu sing percaya kana iman kaula. Ieu lemah teh. Kurang ajar. Eueuh nu diproses. Kenapa? Teu aya. Bener timalan. Bisa dipercaya anjir. Ya sakaula nunda kaula mah teu panggih kieu teh tepak teu tingali jirim ke teu katara jasadna. Maksudna kumaha? Kaula unggah peting penak teh kaula teh teu panggih di kieuna tapi kaula teh penak dina alam impian. Oh. Begitu. Boro aing rek neangan ganas ngora sia. Jadi can pernah panggil di kina mah teu acan ukurina impian nya. Oh kitu mah teu naon. Hana suudon aing. Tapi unggah poe ya kana samingguna ngapelan ka kaula dina alam impian. Paingan teu beureum-beureungna geus turun geus ya. Gitu timalan karena naon datang ka dieu teh karena motornya sakapeung kana mobil sakapeung deui kana odong-odong anjir atuh lamun kitu mah ieu teh jelema beunghar nya kan tenan kaula nun putra raja nya gelarna naon pangeran anjir lan mantu aing pangeran beres Gusti moal henteu pangeran Diponegoro jigana beda atuh sia bener timalan tapi kasep ngalempereng koneng lir dewa Kamajaya wow aku kituna kaula teh kaedanan ku eta jajaka paratos patalijang nyi gelar patarematang kaula moal dek nikah lamun teu kadinya salirana oge moal bade garwaan lamun teu ka kaula hasatya satuhu timalan urang nagara mana ai nagara nama ngakukeun negara Tumaritis kaula nun kakarang ngadenge negara Tumaritis saha rajana ai kerajaan ternyata Prabu Semar Badranaya alus ngaranna Prabu Semar Bandarnangka Badranaya ohnya Badranaya ai anu dipikapalai putrana saha kakasina teh Pangeran Sasrajingga ade ngaranna Pangeran Sasasuna Jingga sia oh nya Pangeran Sasajingga timbalan eta teh kasep mana jeung Pakades Budi Santoso atuh jauh kasep ieu anjir Bapak Budi Santoso sakitu kasepna disebutkeun jauh kasep ieu kabayang kumaneh timbalan Gusti waduh mancung kan tenan mancung kawas bule anjir incu aing mararodas kieu mah wah beres deh